iman Sayyidina Bilal kaleresan anu jadi tukang azan ari lolo bana pisan kana bite ngamusuhan nganiaya ngajailan teu aya pisan ras-rasan para sahabatung singali ka negeri Habsinu tebi didinya anjeunna linggih kira kenging tilu sasi samuli sahabati hasbi kacarios Kangjeng Nabi kenging pohara cocobi kersana nu maha suci wana sareng garwana pada pupus duanana harita Nabi Yuswana kalima puluh tahuna geus pupus Siti Khadijah nikah ka Siti Saudah sareng ka Siti Aisyah Ummi mukminin katelah tidinya kersa pangeran mamparinan kamulyaan kana binu akhir zaman kakasih nu sifat Rahman nuju tanggal 27 bulan Rajab nu kacatur nurut qaul anu masyhur Kangjeng Nabi teh disaur dipapaku malaikat nyandak buruk nu kasebat lempang nate cara kilat tunggangeuna Nabi angkat di Makkah ka Baitul Maqdis tenganggola mi'an tawis kujelmah teu katawis kersana Gusti nu wancit di Baitul Maqdis tresna naikna tangga kancana Mi'raj teh kasebatna ka langit Nabi sumpingna 7 langit sadayana jeung aras nu pangluhurna di sumpingan sadayana katut surga nerakana Kangjeng Nabi ditimbalan
ka Gusti nu sifat Rahman. Anjeunna kudu netepan salat mujur ka Pangeran. Kabeh jalma anu iman sami pada kawajiban. Salat nu lima giliran teu meunang dikurangan. Salat eta minangkana dina agama tiangna.